diintegrasi Zaid. Setelah diintegrasi ngakunya cara membunuh Ki Umar adalah ditajui, diparak deh. Poe, 2 poe, 3 poe. Ayo coba datang ke pae. Masya Allah. Tusobi. Walahui jeung umpamana tajui katagrikin model dikerem. Zaid menganiaya Ki Umar teh dibebaskeun ka sumur. Asal kaluhur dikahandapkeun deui, asal kaluhur dikahandapkeun deui. Ki Umar engke kisos terhadap Ki Zaid seperti eta. Tarikin atawa dibalut. Ki Umar dicekel ku Ki Zaid, tewa kalian asupan awi leungeuna ditalian, sukuna ditalian, disate, dipelum, dibulak balik, ngerecek guys. Kebiadaban Ki Zaid. Ki Umar sanggeus sapae kayawan ku ahli warisna, integrasi ngakunyana membunuh Ki Umar. Pengakuan pembunuhanana kumaha cara ngabunuhna ternyata seperti eta. Geus Ki Zaid tak diawian deui. Lah sukuna talian, leungeuna talian, huluna talian, sate deui, bulak-balik sak mah bandeng serang. Bulak-balik. Beres. Ya Allah, ya Rabbi, masyaallah. Ilqain min syahikit atawa Ki Zaid ngabunuh Ki Umar teh ieu dia bawa ke luhur gunung, diajak ke Gunung Karang, di Gunung Karang ditalian, kemudian diragakeun guluntung bus. Lakukanlah seperti eta deui. Ya Allah, adil Islam. Kos gitulah hukum Al-Quranul Karim mun dilaksanakeun walil qisasi hayati ya ulil albab. Dilakukan hukum qisas bakal aya kahirupan anu istimewa, kahirupan loh jinawi, subur makmur, nikmat. Sebab jelema dek ngabunuh cilaka aing dibunuh deui moal terjaga ku hukum qisas teh. Mun aya jelema maling potong leungeunna kanyahoan ku batur pan burut potongna berarti pamalingan ieu. Engke aya nu maling deui, aya pelaku-pelaku nu lain teh sieun mung aing ayo urang maling sembol aing kurang kanyahoanana aing dipotong minimal sieun heula. Ulah waka ka Allah, aturan-aturan Allah nabaikeun. Zina ternyata muhson ranjam, asal aya nu zina muhson diranjam, zina muhson diranjam, engkena isieun sieun enggak belah ditun. Sanajan awewe geus tangkarak bae cepet ieu cepet cakeun. Mung aing geus gayawan ku batur dikisos aing. Wah bahaya. Pan kuari mah tuh berbagai kalangan geus mah anak muda geus terkendali. Nu baroga pamajikan, baroga salaki, zararina henteu kumaha meureun ieu nagara, moral jeung moral bangsa. Ieu ka ustad ngalakukeun zina, ustad. Sa ustad dan cenah kiai engke 4 mata. Geus aya di kantong kula kabeh. Pasar Kemis aya sabaraha ustad anu zina, Cikupa aya sabaraha ustad nu zina, Belaraja sabaraha ustad nu zina, naik ka Tangerang kota aya sababaraha ustad nu zina. Kan cenah kiai nyaho, apaan awewe lo bebeja ka aing. Minta pertanggungjawaban. Tadi nama kiai kumaha cenah kula minta pertanggungjawaban pan ka aing. Sial orenganan aya anu mawa foto nanya na make udeng-udeng
make sorban sial jasa kukula ditanya neng sebabogan sabaraha tahun 2 tahun cenah kiai malah mah ustaz sok ngaji cenah ka dieu ka Cilong ulah mau ngaji sia singkeun lain aduh Gusti Allah ya badak panggih jeung beungeut oh iya ya awena bebeja tuh aya nu gadis awena aya nu rangda awena emang kumaha gitu bebe japannyana lantaran dipake bepan atuh dibayar henteu boro-boronya angkot ge marah atuh ya Allah ya ieu gede kumaha aduh eta carita dunia ustad atau komo di pemerintah wah carican puguh kiai di pemerintah dibawa wae jelema ka dieu yo wah cenah ulah sok suudzon lain suudzon nyata nyaho di mana kiai ya pokona mah aing nyaho transaksina ge nyaho DPR loba jasa di DPR wah ulah sok sungkas sangka ge aing ge nyaho doraka nyawan aing jeung sia mah tapi aing nyaho deui sia adu teu nyaho aing nyaho jasa ih wong kumaha muringkak bulu lamun urang nyaho masyaallah tinggal urang ngadoa bae mudah-mudahan manusia dibalikeun hatena ku Gusti Allah tina bener supaya tambah bener nutup bener supaya bener sangkan nyaho kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu tatekos gitu ya insyaallah inggis kidul bisihrin atau aku sihir lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir emang aya ki atuh aya boro-boro urang ya Kangjeng Nabi ge kena sihir Kangjeng Nabi kena sihir kok Kangjeng Nabi bisa kena sihir membuktikan bahwa sihir eta aya di zaman Kangjeng Nabi kena sihir Kangjeng Nabi panas awakna sanggeusa panas rada mulutat molotot teu puguh rarasaan Kangjeng Nabi ngomong rada ngaco kaget Siti Aisyah kok Kangjeng jadi kieu akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad guna-guna sumuhun aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya aya anu ditalian tah ku benang-benang ala eta tuh nu mantep Kangjeng Nabi nage atuh kena sihir qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarri naffatsati fil 'uqad ayat atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkan di aman gitu sihir Ki Zaid datang ke Sukabumi Sukabumi ini di mana kara? Oh parantinya nah berarti Jampang Surade datang di Jampang mah tukang sihir Ki Haji imam masjid Masya Allah ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah nikmat jasa ngomongna urang datang ka dinya Waalaikumsalam saya Abdi Zaid di mana di Tangerang Masya Allah
cek jadat sareng saya nyalira bae. Ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya nah ini sumping ka dieu gua abdi gaduh masalah. Oh beres masalah mah ulah sok diantep. Sial jasa juga aya naon bos aya naon saingan dagang di pabrik teu beres nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh ulah diantepkeun jelema kos kitu ngahalangan teman nu kos kitu mah geus pokona mesrakeun ka Pak Haji sial suka bumi teh kos kitu rek dikumahakeun apa rek diedankeun dek digeringkeun atau dek dilesukeun atau dek sekaligus bae diberesan ayo wah pokona mah eta hargana sabaraha atuh beda-beda harga mah tolol jasa cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae geus ulah diengkengkeun deui bahasa lagi kos gitu pernah suka cek Pak Haji mah geus ulah diengkengkeun deui lah nu kos itu mah jangan halangan ribet depan urang ge ngahalangan mah ribet bahasa suka bumi eta asup bola Pak Haji na ka jero mawa anak-anakan keluar jeung jarum ayo dek dikumahakeun ya lah maning diberesan ai dibereskeun lah ulah tanggung maning dianggeuskeun kos kitu di mana ieu pasar kemisna terep aduh ampun masyaallah sabaraha duit teh teu Pak Haji lamun diberesan gitu alah mawa sabaraha ayeuna mawa sabaraha ayeuna ya mah 1 juta geus 1 juta heula ge sesana mah ira bae geus pokona gampang bae jeung Pak Haji mah ieu urang duduluran bae sial jasa tukang sihir suka bumi tolol jasa atau kos gitu mah tuh tenang geus sok urang nyaho beres bae geus ye saha ngaranna tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna cepot teh cepi waya cepot bin alamat teu beres ieu jelema kos kieu ngahalangan dia ih lain ka ente bae mah kanu sajanji bakal ngahalangan mani diberesan geus atuh bunuh bae bunuh ya saksian jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat biak kabeh tuh geus sira balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tah geus ngagoleh balik ki Zaid naik ki jang nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tah ki Zaid nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji ngadadak satu turun biasanya anak kadinya biasa terus ka imah ngarokok hae ya pemajikan ada datang kata si mana Ulin Jakarta itu Cepi di Gugulu ji kunaonnya ih jauh ngadadak melotot bae ngadadak melotot oh geus beres ditungguan tuh ngecan pae besok poe 2 poe tuh dibere nomor telepon Pak Haji kok can beres kene saya sama gerak kirim aduh ya bae asyaallah nungguan sesa teh ampun aduh
begitu dikirimkan mas ke sana sabaraha anu gede oge sih teh makan DP atau majang DP mah yang dikirimkan bener kos gitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pengalaman asa teu sawajar bapak teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung nasehat paru-paru nasehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib ti Gusti Allah ngendek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan ulah wa ka dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wa ka dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam. Di mana Cep? Abdi di pasar Kemis. Ya lah. Ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah. Ulah dingkekeun ribet. Di dieu tiasa teu ngabunuh babu. Tuh parantina. Asal ujang daik tanggung jawab baik Pak Haji mah kan sakadar usaha nu tanggung jawab mah masing-masing. Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah. Jeung Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu. Sial jasa. Aya usaha kos kitu tolol. Terus aya tamu-tamu urang pasar Kemis atuh aya nembe keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapengkerna saya tah. Sah eta sah. Namina Zaid. Saha teh nu dibunuhna? Aya Pak Cepi teh dibunuh. Nya Pak Cepi da sumur kumaha kitu eta ka dieu. Boga masalah cenah di pabrik. Ujang halangan bae sok diangkat ku nya diangkat ku Pak Cepi. Akhirnya diberes anta datana ge aya tah. Ujang boga masalah jeung sa. Teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan. Engke bae heula ieu mah kakarak. Sok pertimbangkeun bae ku Acep heula. Pertimbangkeun ge ka dede sabaraha ngaos Pak Haji. Gampil sareng Pak Haji mah. Pak Haji mah jaduduluran pun Pak Haji mah. Aduh, masyaallah. Atuh ke abdi ka dede jeung sumohon sok we balik. Lapor ka Polsek. Ya. Ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya. Tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk. Apa itu cucunguk? Bapak nggak tahu cucunguk. Tuh, Zaid itu cucunguknya. Kamu kok bisa ngomong begitu? Gak boleh sembarangan. Awas ini kena sanksi. Tanggung jawab saya. Panggil Ki Zaid. Kamu punya data dari mana? Nanti dulu, panggil dulu. Takut dia kabur. Nggak bisa begitu saja. Oh ya. Bisa tuh pakai gitu. Udah tanggal Ambon tuh nyahun. Udah nih, udah beres. Oh ya, tenang. Ini nggak kebagian. Tambah lagi entar. Yang penting tangkap aja. Tangkap bisa. Ada apa ini? Saya ditangkap. Pokoknya menghadap dulu. Kasusnya dulu dong. Kasus kematian Pak Haji. Masa orang mati saya yang ditangkap? Enggak, ini mah supaya enggak bisa. Cek Zaid. Orang mati saya yang ditangkap enggak boleh begitu dong. Enggak, ini mah supaya menghadap aja. Oh iya. Aman Ki Zaid. Polisi tolol.
ti dia nyokot ti ditu nyokot itu beres sama kos gewat cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap atuh nggak bisa soalnya dia nggak ada itu apa namanya kesalahan yang jelas tangkap aja dulu ntar saya kata nggak bisa dong nih oh iya dah tangkap sial dah solusi kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap sanggeus ditangkap terus ditanya kematian Pak Cepi atau hubungan kula majakir acan sanggeusna menghelak kakenca kakatuh kakarak diangsongkeun data Pak Haji Supyan urang Sukabumi berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Supyan di Sukabumi adalah Pak Zaid, tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Tedaya teupaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh anak-anak ada cokot terus dibacaan lagu antawadat atas nama Cepi matana colok mata anak-anak kan udah dicolok nama Cepi nama di itu di polsek colok deh itu daya tuh Pak beresan kos gitulah sihir Masya Allah karimnya ya Allah ya Rabbi kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Nabi Sepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh mode sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah-wah leuheut tambah whisky geus jana walah-wah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudek-udek paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molib baheula mah aya yuriahib baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh pasa cak polisi pengedar benteu lah ilah bangsa nu kos karari itu dipaksakeun paehnya na ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafs bin nafsi wal ain bil ain ieu engke di akhirat bakal diselesaikeun nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan wa nada'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendheun mawazin timbangan-timbangan al-qisto anu adil seadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikan ku Gusti Allah wa nada'ul mawazinal qist
permasalahan dan selesai ke dipanggil seorang-seorang ribuan tahun orang bakal nungguan hisaban ulang-ulangan membantak kurang lamun maut tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir geus teh dihisab masyaallah karim siha dek nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teh diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya na ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadha'ul mawazinal qista abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung duora mem membes bae di nogora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut nah ayeuna abdi deuk minta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi deuk kumaha coba deuk lompat ka mana salaki na ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ngari kituan teh baheula geulak nanya-nanya acak bisa geus bisa sayang-sayangan di akhirat iyalah eta kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ka neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka lah Gusti kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi sugan ngawurukan Al-Qur'an sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdi na ngan nyakolakeun bae abdi kudu ka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi rasakeun wa nadha'ul mawazinal qist Bapak Zia saha Haji Ahmad orang mana sih Cikupa pasar panggil gaji dekuade itu matak untuk menggugurkan kewajiban anak didik teu bisa kurang bawa ke ustad lamun ke di akhirat nyanang ke ngadakwa keneh ka urang ini Pak Haji Ahmad betul ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik betul kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh tetapi kan saya bawa ke ustad dia di pesantrenin sama saya cobalah tuh dianya aja bolon atau bolonnya saya santrenin dia saya belum datang ke rumah dia udah datang ke rumah duluan dia datangnya itu kakak aman guys tidak bisa disambut pautkan malaikat jangan nyana kula-kula ternyata gak dibawa ke Cilong ke kula gak dibawa di pasantren ke dipasrahkan ingges kula can balik jangan ke saya di imah teman-teman terserahnya kira-kira tuh budakku cepet jasa dibawa ku setan merendah ya Allah wa kaza ghamrun waliwatun gitu genel liwat dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang iyalah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihis geus teu hayangin ka hareupnya mah bosen cek jana cek umat Kangjeng Nabi Lut kami mah dibere awewe nu kumaha ge teu hayang kami mah hayang ka lalaki dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah geus teu hayangin ka palawangan hareup datang ka cek Kangjeng Nabi Lut tah anak kula bae nu awet teu hayang kami mah hayang ge tamu sakitu ka resepna
malaikat Jibril jeung malaikat Mikail didumlingnya teplon banget kira-kira waktu itu ya malaikat jadakan sosok malaikat tapi kaset biasa umatnya kebenaran resep kalalaki tetet baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut engke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad ge engke aya anu boga laku lampah kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam naudzubillah min zalik. Nah lalaki paksa nonggeng sia teu nonggeng diburu sia ku aing nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar eta teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui tonggengkeun deui bae didumling deui bae terus kena paeh Allah karim kumaha lamun jelema diparak teu dibere dahar teu dibere nginum baheula Zaid waktu maraki Umar 3 poe ka 4na paeh kaibrak ieu mah Ki Zaid geus 3 poe ge tahan jasa tubuhna 4 poe can pae bae 5 poe can pae bae kagenep poe ge can pae bae tak kudu kumaha geus melebihi batas